Sampurasun, salam damai sejahtera, salam. Tepang deui dina wajangan asih, dina dangat ayeuna urang bade diajar ngaguar perkawis bebeneran pangandika Gusti. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, saprakna urang percanten ka Gusti Yesus, Gusti maparinan kawasa kangge urang janten putra-putra Allah. Ieu mangrupikeun hal anu luar biasa kangge urang sadaya anu percanten ka Gusti Yesus. Namun saparantos urang percanten ka Gusti Yesus, ternyata kawasa poek henteu mikaresep ka urang-urang. Kusabab kitu dugikeun kadangat ayeuna kawasa poek atanapi si iblis teras ngadoja putra-putra Gusti supados tigebrus deui kana kawasa dosa sarta tebih deui ti Allah. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, nalika Gusti Yesus nyaur urang, memang Gusti nungtut ka urang sadaya supados urang tiasa ngajaga kasucian hirup. Kumargi kasucian hirup ieu nyukakeun manah Pangeran. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, Adam sareng Hawa tigebrus kana dosa kumargi didoja ku si iblis. Gusti Yesus oge sateu acan midamel pelayanana di ieu dunya oge didoja ku iblis. Upami Gusti Yesus bae didoja ku iblis, tangtosna urang oge moal leupas tina dojaan-dojaan anu diserang ku iblis ka urang sadaya. Namun urang salaku putra-putra Gusti, urang kedah unggul tina dodoja iblis ieu. Satacana hayu urang bade ngaos heula pangandika Gusti anu dicutat tina Injil Matius pasal anu ka-4 ayat 1 dugikeun ka ayat anu ka-11, di mana perikop ieu ngagambarkeun ka urang sadaya yen iblis teras maparinan serangan-serangan ngadoja urang sadaya. Ayat 1, tidinya Yesus dicandak ku roh ka gurun kesik sina digoda ku iblis. Sanggeus 40 poe 40 peuting teu barang tuang, Yesus ngaraos lapar. Saparantos Gusti Yesus dibaptis ku Yohanes, Gusti Yesus dicandak ku roh ka gurun kesik. Gusti Yesus puasa 40 poe 40 peuting. Saparantos 40 poe 40 peuting Gusti Yesus ngaraos lapar. Ubar lapar tangtos kedah tuang. Dina waktos ieu jol iblis nyamperkeun ngagoda, anjeun teh putra Allah, coba eta batu-batu jadikeun roti. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, iblis nyodorkeun tawaran ka Gusti Yesus supados Gusti Yesus midamel mujijat ngarobih batu janten roti. Saparantos janten roti eta tiasa dituang ku Gusti Yesus. Ieu dojaan iblis ka Gusti Yesus. Kunaon iblis miwarang Gusti Yesus midamel ngarobih batu janten roti, kumargi roti eta anu nuju diperyogikeun ku Gusti Yesus. Bapak Ibu, naon anu janten kabutuhan urang ayeuna dina dangat ayeuna? Atos-atos. Kunaon? Kumargi nalika urang nuju meryogikeun hiji kabutuhan, didinya baris aya tawaran-tawaran. Nah, tawaran eta ti Gusti Yesus atanapi ti si iblis teh. Tapi waler Gusti Yesus kieu aya dauhan dina kitab suci, jelema hirupna lain ku roti bae, perlu deui ku tiap-tiap sabda anu diandikakeun ku Allah. Bapak Ibu, urang tiasa ningal Gusti Yesus henteu ngarobih batu janten roti. Sok sanaos anjeunna gaduh kawasa pikeun midamel kitu, tapi ku Gusti Yesus teu diturut. Kunaon?
kumargi upami ku Gusti Yesus diturut ieu hartosna Gusti Yesus parantos taat kana parentah iblis. Gusti Yesus oge nyebatkeun yen manusia teh hirup teh lain tina roti bae, tapi tina roti kahirupan nyaeta pangandika Allah. Tidinya Yesus ku iblis dibawa ka bait Allah, ka puncak pangluhurna di kota suci Yerusalem. Ceuk iblis ka Yesus, lamun anjeun putra Allah coba gerak ngaragragkeun maneh, sabab ceuk kitab suci Allah bakal miwarang para malaikatnya sina nyanggap ka anjeun sangkan ulah kungsi ti gasruk kana batu. Bapak Ibu anu dipikasi ku Gusti, dina ayat 5 sareng genep ieu iblis oge ngadoja status Gusti Yesus salaku putra Allah. Tangtosna dina danget ayeuna oge iblis teh teras ngadoja, intimidasi ka urang. Bener maneh teh putra Gusti? Lamun putra Gusti nah hasok midamel keneh hal-hal anu teu sapagodos sareng pangarsa Gusti, terus ngaintimidasi, ngaragukeun status urang. Gusti Yesus oge didoja ku iblis, jika engkau anak Allah, lamun anjeun putra Allah. 2 kali disebatkeun kitu. Anu kahiji nalika Gusti Yesus disodoran ku iblis sina ngarobah batu janten roti, sebatkeun anjeun teh putra Allah. Tapi Gusti Yesus unggul tinu kahiji, sarta tinu kadua oge Gusti Yesus unggul. Sarta anu katilu, Yesus ku iblis dibawa ka hiji gunung ka cidaluhurna, ditembongkeun kerajaan-kerajaan saalam dunya jeung sagala kagunganana. Ceuk iblis, eta kabeh teh diserenkeun ka anjeun asal daek sujud nyembah ka kaula. Anu katilu iblis nyodorkeun atanapi ngadoja Gusti Yesus perkawis ku kakawasaan. Hal anu sami dina danget ayeuna oge iblis nyodorkeun kakawasaan ka putra-putra Gusti, supados putra-putra Gusti tiasa leupas ti Gusti, ngalepaskeun diri ka Gusti, ingkah ti Gusti ku tawaran kakawasaan. Gusti Yesus unggul tina tilu dodoja iblis. Tapi kumaha sareng urang? Nalika urang didoja ku iblis, hal pangabutuh, hal pangaweruh, hal kakawasaan, hal status urang salaku putra-putra Gusti, naha urang tiasa unggul mayunan dodoja iblis. Dina hiji Petrus 5 ayat anu ka-8, sing carincing taki-taki sabab iblis musuh aranjeun keur guar gaur kawas singa kukulayaban neangan leg-legeun. Hati-hati ulah dugikeun ka urang beunang ku dodoja. Gusti Yesus ngaberkahan, hayu urang bade ngadoa. Gusti Allah Rama anu jumeneng di karajaan sawarga, mangga tuyun pimpin abdi bisadaya, paparin kakiatan supados abdi bisadaya tiasa leupas tina dodoja anu terus disodorkeun ku si iblis. Hatur nuhun Gusti, Gusti mimpin nuyun abdi. Gusti maparinan pangaweruh ka abdi bisadaya sangkan tiasa nyingkahan dodoja ti si iblis eta. Hatur nuhun Gusti Yesus, mangga pimpin hirup abdi salajengna. Mung dilebat nami Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin.